ketika meuli kudu ditambahan takrana timbangan ngajual dikurangan ieu dah wailul lil mutaffifin. Nah bakal terjadi ieu di dunia di lembur di negara eta panyakit sinin teh anu diterangkeun dina surat Yusuf teh eta ieu perdetik ieu aya keneh sisa-sisa perang nu datang ka kaula anu baheula dieus ku kiai. Assalamualaikum salam saya aduh cenah kiai kula baheula zaman perang ieu kungsi di situ kiai sehingga kuari gagah keneh umur sabaraha umur 120 masyaallah 120 gagah keneh mah ieu kuari kumaha yang ngadenge perang siap ya Allah umur 120 tahun kuari lamun ngadenge perang siap keneh bae tapi urang ngajaji pede haji malamun perang lah ulah sok ngomong perang lah sakira ulah lah anak di loba jasa sakira ya Allah ya Rabbi perang teu perang modar mah bakal kan itu semua aya deui jadi cangkeng Assalamualaikum udah kurang jadi cangkeng tapi yang masalahnya lain cangkeng kunaon ulah baheula keur perang teh dieusi di dieu sehingga ulah teh gagah jasa ieu ditembak ngebul sakena teh lamun teu kena mah komo siapa aki kumaha sih nu jelas kula ieu alhamdulillah kiai zaman perang saya nu ngasina kiai anu jadi kula ieu aya anu dicoplokeun sakena teh baheula teh dieusi ieu aya sababaraha aki-aki sabaraha aki umur 100 sakena teh masyaallah gararaga tah baheula kuari mah pandemo ka ditu teh lain ngandalkeun gagah lain ngandalkeun gagah ngandalkeun buras tah itu ngabangkitkeun semangat kumaha saha ya Allah ya Rabb ieu geus dijelaskeun dina ayat ieu semangat juang jeung semangat perang kudu bagi setiap bangsa komo agama Islam wajib dasar lamun geus ngoyo lemah geus harap kuari Donald Trump menang tangan ka Islam nyana geus kajelaskeun tentang Israel bahwa Israel adalah milik Yahudi. Israel adalah negara Yahudi. Islam musyawarah sadunya kabeh perdetik ieu can aya realisasi satu kelemahan Islam padahal lamun siap teu kumaha bae Islam ngahiji kabeh ampun bakal istimewa kulantaran tengah hiji Islam teh iyalah kejanggalan iyalah kelemahan urang ningali di Indonesia bae kuari berwilah-wilah Islam di Indonesia teh anu dipimpin ku NU anu dipimpin ku Persib anu dipimpin ku Muhammadiyah Persib apa Persis tuh teu menang salah aing sia masalah lo baca siapa yang tadi salah-salahkeun aing masalah bae geus manyun bae emang sia mah hasud ka aing Islam ambalayah di orang Islam FPI dan lain-lain sebagainya tapi kan apakah ngahiji dan heulana NU ka dieu jalan Muhammadiyah ka dieu Persis ka dieu FPI ka dieu Islam Ikhwanul Muslimin aya Islam HTI aya berbeda-beda walaupun ketika darurat mah bangun ngahiji kamari tapi suara kapan tengah hiji ketika demo kamari ai masyarakat NU nama ngahiji tapi pimpinan nama penting dan lain-lain sebagainya nah ieu kun teu ngahiji na ieulah jadi kelemahan teu kumaha berjuang nah ieu kuari dunia sekupna sarua di tiap negara geus dipecah-pecah ku kafir-kafir mata kula mah Inggris jasa ningali dina hadis Tirmidzi aya 5 perkara lamun dilaksanakeun ngepek bakal 5 nomor kahiji teu pati-pati persinahan fahisha ambalayah terang-terangan kecuali bakal timbul penyakit anu teu pernah terjadi di zaman-zaman baheula orok setruk baheula mah setruk teh insinyur baheula mah setruk teh sugih baheula mah setruk teh pejabat kuari mah asasi orang anak lahir setruk mah
sasi jelema leng-leng stroke kabelah dia aya penyakit encan terdeteksi ku dokter geus puguh tamah penyakit manis gula darah tinggi dan lain sebagainya diabetes geus ambalaya ieu mah jelema kering dibawa ke rumah sakit cek ilmu kedokteran tidak ada penyakit puguh kering dibawa kadinya nage ditandu periksa scan dan sebagainya tidak ada penyakitnya ieu akibat loba pahisah ambalaya persinahan anu jelas-jelasan ayeuna baheula makan zina teh terselubung baheula makan zina teh kanyahoan wari mah dihareupeun mata urang kanyahoan nu mantak loba jasa persinahan di mana kanyahoanana masyaallah eta teh alat paranti ieu teh ngan kondom teh jutaan bea kamarikeun tahun baru ambalaya tuh itu ieu pabrik tadi tengah-tengah pabrik teh naon ngaranna di tengah pabrik teh ieu di dieu tadi naon ngaranna teh ieu tuh nu lega teh tah nyaho pan sia mah nyaho sia kadinya berarti sia geus teh kudu hese ieu pelakuna ka jeung hukuman masyaallah dah ambalaya sempak di pantai ambalaya geus terbuka isi hiji di mana pahisah geus berselubung jelas-jelasan bakal loba penyakit teu pernah aya loba terutama penyakit tahun teh si gelepek bae jam 8 sehat jam 10 maot tahun jam 12 sehat jam 2 bae tahun sing gelepek unggal lembur loba akibat pahisah perzinahan loba jasa kumu di Indonesia kuari tarik ulur tentang LGBT can anggeus nggak hukuman kos gitu baik ya ku hasil dari DPR menyakawin lalaki jeung lalaki menjadi tikahkeun awewe jeung awewe lamun berdasarkan Al-Qur'anul Karim selesai tapi berdasarkan manahanana hayang make hamba tuturkeun ku sia kata di manusia tuturkeun ku sia mal aya anggeus sakajeun kumaha ge ieu kakarake lalaki jeung lalaki dikawinkeun engke sia lamun aya usul embe nikah kumaha ayo sia diusulkeun ka DPR mohon maaf kambing dengan kambing supaya disahkan perkawinan deuk kumaha hukumanana nah nomor kedua ketika jelema dagang geus berselubung ketika meuli kudu ditambahan takranana timbanganana ngajual dikurangan takranana timbanganana ngajual dikurangan ieu dah wailul lil mutaffifin nah bakal terjadi ieu di dunia di lembur di negara eta penyakit sinin teh anu diterangkeun dina surat Yusuf teh eta teh kesulitan ekonomi bakal terjadi. Nomor katilu ketika teu daek ngazarakat mun teu daek zakat bakal disulitkeun hujan ku Gusti Allah teu diturunan hujan sakalina hujan lain rahmat tapi penyakit. Nomor kaopat ketika jelema keluar tina jalur-jalur Al-Qur'anul Karim tepati-pati jelema keluar tina aturan-aturan Al-Qur'an kecuali bakal dilemahkeun dicabut jeung dicokot ku kafir kemanfaatan ketika jelema henteu nuturkeun Al-Qur'anul Karim henteu nuturkeun Kangjeng Nabi teu nuturkeun syariat maka aturan-aturan manusia baik yakni keluar tina perjanjian agama bakalna urang dibuat lemah diserang ku kafir eleh ku kafir kamanfaatan urang bakal dicopot kabeh ku kafir guari di Indonesia negara urang tetapi orang Hongkong datang ke urang tuh di Bogor geus sabaraha ribu Hongkong tuh di pabrik urang-urang setik dan keluar ai eta anu nyieun jembatan layang ai eta anu nyieun tol saha nyaho-nyaho anggeus bae urang Chinese urang Hongkong urang-urang hanya nonton bae padahal tanaga di urang ngabutuhkeun tetapi kunyana henteu dilingseun kafir nyararieun ari itu gunung nu bakal dicocok tanam
lain ku bangsa Indonesia bakar ku orang kafir ku orang luar negeri dicokotan kabeh geus puguh emas geus puguh bajak geus puguh besi geus puguh uyah dicarokotan punya naka mangpaatan naka ditu urang sakadar nonton bongan urang make aturan Al-Qur'anul Karim. Setiap jelema keluar tina perjanjian agama bakal dilemahkeun ku Gusti Allah jiwa perangna jiwa juangna bakal dieueukeun ku Gusti Allah ketika jiwa juang jeung jiwa perang urang bakal dilidih ku kafir sebab kafir mah ngintip bae iraha lemahna ilaha manehanana henteu berjuangna asup kafir sakedeung deui bakal itu nu singkoh itu nu sincek itu nu sinci kuari geus dibelian KB di Kabupaten Tangerang sabaraha persen milik warga sabaraha persen milik asing Kabupaten Serang sabaraha persen milik warga asli WNI sabaraha persen milik asing Pandeglang sabaraha persen Jakarta sabaraha persen milik bangsa sabaraha persen milik asing engke urang bakal nonton itu masa engko itu masa enci pembaragus amat ai masya sumur geuh ini kumaha coba cai ge hararese lamun nyana dibuat mewah ku pemimpin di negara urang berarti urang keur diserang ku jan teu karasa ku ari perekonomian ternyata perekonomian teh dicekal ku asing perpolitikan dicekal ku asing. Urang teh kapan bangsa Indonesia kapan nonton perjalanan politik di Indonesia kok polisi sih kos gitu kok TNI sih kos gitu kok DPR sih kos gitu peleye kok kos kieu sih bangsa urang kok kos kieu sih urang hanya bisa kos kieu sih jiwa juang urang lemah berarti kan dikendalikan di luhur. Ilah bangsa Indonesia sekubaha tadi hadis Kangjeng Nabi ketika urang keluar tina perjanjian Al-Qur'anul Karim ketika perjanjian urang terhadap agama urang geus keluar di perjanjian make Al-Qur'anul Karim berarti urang bakal dilidih ku kafir lain sakadar dilidih tapi dicokot kemampaatan ku kafir urang sakadar nonton doang geus terjadi kuari terserah ente dek kumaha ieu bangsa urang dek kumaha ieu negara urang nyangakeun sadaya-daya ieu mangan sakadar ayat ieu nandakeun ayat ieu mere ka urang ayat ieu teh mere wawasan nabi teu pantes ngaboyong tawanan sehingga mun deuk ngaboyong kudu ngalumpuhkeun heula di dieu aya instruksi perangan kafir ketika kafir ngalawan ka urang ketika kafir nincak ka urang ketika kafir dekalini ka urang lawan sakadar bisa ngaji doang urang ketika urang dek ngalawan kan kudu aya pamimpin saha ieu nu negarikeun sanggeus urang berangkat kudunya hos strategina carana kumaha urang dek ngalawan kafir saha nu nyaho lamun orang Cina di dieu geus sarariap pistol geus sarariap senjata di bangunan-bangunan di pabrik-pabrik ketika orang datang kadinya nyanangin apa bae 100 nu di tukang jiwa perangna kurang mundur kan ayo nu kumaha atau orang demo kadinya dipimpin ku jawara jeung kiai diajak ngobrol cak kiai jeung jawara balik horengana dibere susu nu kumaha coba saha pemimpinna anu bener-bener jiwa satria anu patriotisme luar biasa tinggina nah saha anu deuk mimpinna jeung saha anu nyaho kana strategina urang kabari mah neumbleukkeun ka TNI percaya penuh ka TNI wari TNI nangis kos kitu sedengkeun di sisi digigir ku ari asing geus ambalaya mealian tanah engke miliknya anak engke nu nyana urang geus kasih ndek kumaha nyana boga senjata asal urang kadija tembak dedet cenah menta jampe ka kiai da kiai na ge katembak kiai ge katembak atuh ndek kumaha ya hese iya geus kapagi urang masyaallah karim geus lain lalagaan ieu di Indonesia teh kuari sok sakedeung deui bakal katempo urang tah diturup kawaru kabelah ditu eta kapan usaha nu sumarekon kuari kapan geus dijual ka asing geus lain nu sumarekon deui kuari geus asing ari itu di Karawang jeung di Cikarang geus nu asing kabeh ai eta Jakarta geus dijual
jadi kepresidenan nu kuari teh seperti ieu ai urang mah deuk caritakeun urang ieu urang deuk kumaha atuh terserah ente lah cenah kiai ulah ngomong kos kitu kredit can anggeus balik deui ka kreditan bangsa negara deuk kumaha kahareupna urang mah geus kolot ae anak urang teu kumaha kamari ieu Cina diusir kuari ditambai ka dieu urang mah kesulitan KTP nya nama baruga KTP kuari sanajan kasus KTP nan lu boga kasus kuari keur dipendem di ditu tetapi kan eta mah urusan politik urang mah teu nyaho urang mah tiga surak-surak hakan ku sia lain hakan ku sia geus boga KTP tan encah permasalahan lainnya na ditangkap sia kuari boga KTP tan teu ieu permasalahanna ieu urusan ditangkap tama urusan politiknya na tama atuh bisa bae urang nonton hakan ku sia ai sia teu gablek KTP goblok sia eta ieu permasalahanna hayu bongkar ku urang deuk ka mana lumpat urang nah ayat ieu nitahan perang ngan urang teh siap perang saha pamimpin perangna jeung saha lawanna jeung strategina kumaha ieu nu jadi masalah bari urang geus lemah geus sangat lemah diajak perang mah lamun di masjid siap bro siap tempur siap cinta teu balik we ka ieu mah lah kiai denge-denge teuing itu aja wae silakan ngaco bae kiai dengekeun bae kurang nampek tuturkeun teu kudu deuk kumaha ayo persilatan politik urang geus katempo nu nyaho seserian oh kitunya persilatan tentang kepemimpinan nu ieu kieu urang nu nyaho mah ya Karim lalagaan orengan mun urang nyaho seri sorangan sedih sorangan mun urang nyaho perekonomian geus puguh kuari saha nu jalan bangsa urang berekonomian teu nu jalan lantaran naon mandeg ieu duit teu jalan nu mantak mandeg dikuasai ku nyana sok geura engke sakedeung deui mah tanah bakal mararahat nu kuari 1 juta engke bakal dibeli 5 juta moal kebeli di 5 juta can dibeli kene 10 juta bakal dibeli ente kuari bertahan 10 juta bakal dibeli duit ambalaya moal kebel deui kunaon ieu deuk dibelian kayak jadi orang Hongkong kabeh 10 juta can dijual 20 juta sameter bila perlu jeung hulu-huluna dibeli delekeun nu kaburu bakalna nu kaburu moal kebel deui berarti kan ieu negara urang geus bakal berubah bakal sabaraha duit bae bakal dibeli ieu mah ngan sakadar abang-abang lame mun kukula diceritakeun nu aslina bakal ngarentet kabeh henteu moal ieu sakitu bae heula moal wakad diaslikeun ieu mah saeutik bae abang-abang lame doang mun dicaritakeun kieu mun dicaritakeun 2 kali 2 4 kali 4 nyahoan kan sia tah mah sabaraha bae lah pokona mah geus saya tahu 4 kali 4 16 asal loba berangkat teu kudu bebeas goblok tah mah. Ya emang teu kadenge ku silih aing. Kadenge atuh blon jasapan teh mah. Saya teh mangitungna kitu bae heran aing mah. Itu kudu ieu mah globalna bae teh seperti eta. Namun diceritakeun tek 1 2 3 4 kaget. Urang engke lamun kudu ku bari caritakeun. Berarti urang babarengan ka Jakarta. Bareng kukula dicaritakeun geus darurat caritakeun kieu wah siap bos bareng ke Jakarta ka mana kieu ke Jakarta Tanah Abang beli baju jadi lain lalagaan negara urang lamun urang geus caritakeun nu aslina bakal marudah kos Habib Rizik kabeh ngan make cara heula lalaunan cara kos Habib Rizik dilaksanakeun geus jeung eukeun cara model Habib Lutfi lemah lembut asup ka dieu ka ditu loba lobi loba eukeur urang lemah tinggal ngadoakeun baik cara ieu maupun cara nu ieu kabeh demi bangsa jeung nagara bendera merah putihna lain sakadar dikibarkeun tapi dibaca Pancasila na aya naon eta kok pake jeung aya rante segala eta rante teh kapan isyarah lain sakadar diteundeun rante sila kasabaraha mun ditanya si eta hatinya rante sila kasabaraha emang aya rantean malah nanya ka urang capek aing ye emang
rantai gitu apa deh kurang menceritakan rantai naon maknana jeung naon makna jeung satu dengan rantai didinya jeung kumaha penjelasanana urang mah geus datang ka dinya nya namun ditanya emang aya rantean pan capek urang Masya Allah ngaji bang ngaji bae boro-boro naon tuh kayak coba aing leuleuh di imah deug kakarak deug neuleuh rantena ge bangsa Indonesia teh kos karar itu mun kos dana kabeh atuh geus bade jual negara ka ditu gulung-gulung usia masih abae heulana Masya Allah